Saya teh mana motor gigi sabari bisa. Gigina. Aing beresep sama apa? Kudu mahadil. Gigi aya 5 gigi teh. Pakai kabelnya dipakai naik gigi sa. Jadi Gigi hiji ya. gigi terus jadi mun gigi hiji rusak. Gigi dua. Sabangnya. Iya, awet. Jadi awet. Haji enggak bisa diturunin di imah. Lamun misalna we nya gigi hiji. Eta mah panyeriun tuh hiji kumaha nya. Eta motor kitu awet aslinya. Lamun misalna we gigi hiji kapake 5 tahun gitu ya. Kapake 25 tahun. Kapake 25 tahun eta. Bener. 5 nu di dinya eta. Hareup Bener. teu hiji terus gitu. Awet eta. Balik ke imah bajreng. Iya resep tindi tutorial tindi. Jadi udah dipakai kabel. Lain juga we eta. Lamun misalkan motor gigi geus teu payu nya. Eta puksen viral juga namanya. Apa Husen? Nah, jadi kawahu. Aduh untuan. Jadi viral motor gigi. Motor ieu matic. Wah nian ke sesepuh tapi nggak gitu. Tapi udah benernya. Yang kawahu. Sok pausen. Kutuk mana jadi tai anjing. Tapi udah bener Pak. Pausen ku abi di tawaran eta kiripik. Gambungan nyebutna. Aduh. Moal abi mah da metik. Oh huntuan. Ya huntuna. Aja nyebutna. Moal abi mah da metik gitu. Cap gremol.